Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar dunia wakaf. Urun ieu pirang-pirang cabang qala Al-Azul Fajari parantos ngadawuh Syekh Tajul Fajari jeung Syekh Burhan Marogi. Ajengan Tajul sareng ajengan Burhan mun aya nanti urang mah teh. Sanes ajengan Tajul Fajari teh. Man syarata qira'ata juz'in sahajalma nyaratkeun kudu maca sajuz dina Al-Qur'an. Unggal poe maka cukup nu penting kira-kira sajuz sanajan ayat terpisah sanajan macana ningali itu ditalar wafil mufarraq dina ayat anu terpisah nazarun harus ditinjau ulang guys. Kieu kaula ngawakakeun ieu tanah penghasilanana jang jalma anu daek maca Quran di atas kuburan bapak kaula sehari 1 juz, kira-kira gitulah. Bagaimana untuk santri anu hayang duit penghasilan wakaf? Apakah sajuz teh kudu sajuz memang full secara berurutan atau bisa acok-acokan ayatna? Boleh cenah acok-acokan. Nu penting masa poe kira-kira sajuz berarti Anda sudah memenuhi syarat dan mempunyai hak mendapatkan manfaat dina wakaf tersebut. Abdi sempat malerek sila Ka'bah fungsi nyaran dulu pada dan terkumaha lamun abah ngawakofkeun tanah sawah aya nu mencil di ditu jeung 2000 meter khusus eta macam santri yang naon pokona mah wakaf anu diwasiatkeun kana yang santri al-itisam anu daek maca Quran unggal poe di luhur kuburan abah sapoe na sajuz anu beana eta ka dibere berapa diberena ya penghasilan kasabaraha selama sebulan misal 50 kilo sebulan 1 kuintal kurang dijikeun kalau kira-kira kaberi ku penghasilan tina sawahan 2000 meter oh ya terus tenaga nanti tulus kamu mau tunggu terus untuk anu tulus namanya nyata ya tahu sawah nu handap udah itu anu ayeuna dipake pasaran gua amal kata tulus nama sebab pernah gua beli amal ke dia karena kan sistemnya nadirna abdi mah santri anu fakir banget kayak daftar kami kan abdi daftar nawan tukang maca di kuburan oke deal selamat ya juga baca sampai baca masih dong pokoknya masa bulan lain diberi 50 kilo beas 50 kilo sampai sajuz sempat ada gitu sampai eta keluar yang geus kabin yang ngandeu sanu kir rek ngebutuh duit usaha sajuz 50 kilo sajuz gitu man. Walau qala lamun wakib ngomong kieu liyuta sadaqo bi kullatihi fi Ramadan aw Asyura. Itu potongan itu bahasa dia bener kaula ngawakapeun ieu sawah itu bener nanti nu penghasilanana supaya disodakohkeun dina bulan Ramadan
supaya disodakohkeun di bulan Asyura ari pek pas Ramadan pas Asyura can panen ai panen Sawal tadi wakafna kitu meureun kaula ngawakofkeun ieu sawah penghasilan supados disodakohkeun di bulan Ramadan maka harus diikuti itu ari pek panen kalakah Syawal wafatan Ramadan jeung Asyura porot kaburu kaliwat panen acan kumaha tusaddaku ba'dahu nyageus we sodakohkeun bulan Syawal da teu salah eta mah teu salah nazir teu salah nu ngurus salah naon salah pare bukan telat panen wala yuntadharu misluhu tong ngadaguan Ramadan tahun hareup tong ngadaguan bulan Asyura tahun hareup Syawal kali aja kecuali lamun bahasana secara jelas nyarios kieu fitron li suamihi itu gimana kaula ngawakofkeun ieu sawah penghasilanana jang disodakohkeun di bulan Ramadan jang takjil fitron li suamihi teh mun urang mah jang takjil jang takjil di bulan Ramadan takjil tuh sana dulu takjil tuh jadi kolak dengan dia yang dipakai ngabuka, yang dipakai buka, yang jalan nu puasa Ramadan secara khusus hayang dipakai durbek dahar jadi biasanya yang dipakai durbek hari itu maka untuk itu lamun kaporotan bulan Ramadan kamari can panen ya sudah ya aku panen Sawal nyanggeus we Sawal meureun dipanen dituna amankeun heuh sedekah keun ada bulan Ramadan satahun deui wa aftaghairu wahidin parantos matpakeun lian saurang lian saurang artinya loba lain hiji wunggul matpakeun biar naulau kola lamun wakil nyarios kieu alaman yaqra'u ala qabri abi kulla jum'atin yasin kaula ngawakofkeun ieu tanah penghasilanana jang dibayarkeun ka jalma anu maca di atas kuburan bapa kaula poe Jumat maca yasin kumaha lamun bahasana kitu jang jalma maca di atas kuburan bapak tiap poe Jumat surat yasin dawuhna cek Buel Wahid in haddal qiraah bi muddatin muayyanatin lamun maca nate dibatas waktu kumaha berarti kieu jam-jam manu maca di atas kuburan tiap poe Jumat yasin selama sajam aku kayak gitu berarti mudah wayana awayana likul disanatin bola atawa nangtukeun si wakibna teh setiap tahunna dengan dibayar per tahunna 5 kintal beas contoh ikuti itu wa illa lamun teu kitu teu diwates maka batal wakafna jang jalma anu maca di atas kuburan bapak kaula tiap poe Jumat yasin sabarangna kan teu jelas yasin teh bisa anu cepet 10 menit bisa 20 menit artina pagawean anu dijadikeun sebagai syarat istihqaq gullah itu harus jelas amun teu jelas bahkan batal wakafna
Namun batal wakofna yang geus itu jadi tanah milik bisa diwaris ke anakna. Namun teh anu ngawakofkeun geus mah. Sarua persamaanana kasus anu di dawuhkeun ku para ulama tentang batal wasiat. Wasiat mah li Zaidin kulla sahrin bi dinarin illa bi dinarin wahidin kan dina bab wasiat aya mah ngajelaskeun rada jero we. Lamun aing bae aing hese ngajelaskeun tunah heula bae tunah heula kan bakal kabrik deui da tunah we stabil wae ge indah geus dina geus kabahas wasiat lagi. Wa inna ma yutajau il aqal wa fi bil wasiat bisna make kudu jol karena ngebahas wasiat eta wakaf make kudu disaruakeun ku bieu nadhir roman persamaannya sarua jeung kasus batal wasiat. Nah kumaha eta wakaf pake jol seak disaruakeun jeung wasiat kumaha teh ieu lamun wakafna digantungkeun kana maot. Sabab wakaf lamun digantungkeun kana maot maka ngaranna wasiat. Ari kitu mah wakaf anu henteu jiga wasiat. Ayeuna wakaf da kaula wakafkeun ayeuna henteu digantungkeun lamun aing maot maka ieu wakaf henteu kitu. Fala tajawuziatu kaul anu unggul wakaf sah. Sok sanajan henteu diwates ku tadi idza yatarattabu alaihi mahdzurun sabab tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari sisi manapun. Nah liana nazir kan kayak kieu mah nazir pengurus tanah wakaf tadi teh jangan maca surat yasin pada Jumat teh. Idza qarrara man yaqra'u kadzalik ketika nazir merekrut calon santri anu daek maca yasin tiap Jumat istahaqqa makasih santri ketika direkrut ku nazir berhak kana naon anu dijanjikeun selama dia daek maca. Mana daek maca teh beberapa Jumat yasin di kuburan apa siapa tagi aturan anak pokoknya mah tiap Jumat mana maca yasin ulah kaliwat berturut-turut setiap pembayaran anak 4 kali Jumat sebulan sekali 4 Jumat karek dibayar 4 Jumat karek dibayar deal sok oke Jumat isukannya nanti negosiasinya di mana maca ya mau bahasa Jumat kedua, Jumat ketilu, Jumat keempat, bubar Jumat keempat nyempang kayak mana nadir bayaran sabaraha sekali Jumat nah tadi negosiasi teh ya. Nanti itu kan mikirnya begini man kita kieu gitu aya jelema hayang tiap we Jumat lamun maot hayang aya maca kuburan hayang maca Quran di kuburan anak gitu teh cerita biasana kata jelema beunghar tapi lain kiai beda ujung kiai jelema ulama besar kata mah kudu wakaf oge loba nu jara eta loba nu jara yang modal cara aman pae sadur jara pikiran aman mawat sadur jara ka aman pamajikan yang cerikan matang ul bubar geus pohoeun geus kawin 5 komo tayangan jarak kamu potongan supaya air menjara minimal seminggu sekali ya. Nah kita dinego kan dihitung penghasilan wakaf berapa sausum kan 3 bulan berarti per tahun hitunglah misal per tahun 1 tahun penghasilan wakaf 1 ton 2 kali panen teh oke tina sekian ribu meter teh 1 ton berarti
sabulan teh 4 Jumat 10 bulan 40 12 bulan 48 berarti anggaplah 50 Jumat setahun teh. Penghasilan sawah 1 ton dibagi 50 kali Jumat berarti sabar per Jumat 20 kan ke benang sajumat berarti 20 kilo saminggu jatuhna. Iya kan, penghasilan 1 ton setahun berarti per Jumat ada berapa mungkin itu per minggu 20 kilo. Wajarlah sakali anu maca Yasin dibayar 5 kilo daekeun rasaan gas berarti bisa sajumat 4 kali jelema maca Yasin. Sekali maca Yasin kuliah berapa? 5 kilo karena per hari Jumat aya jatah 20 ya 3 kilo saya barang ya guys yang butuh beras baca Yasin minimal 4 kali maca Yasin. Sekali maca Yasin tiap hari Jumat 5 kilo diatur waktuna aya nu pagi aya nu sore aya nu maghrib aya nu beuting tuh jadi kuburan teh hirup moal keungeun kuburan teh poe Jumat teh isu-isu aya sip anu pagi aya sip siang aya sip sore aya sip malam usaha cerita ajengan sah cerita nu pupus nate cenah orang nyebut teh ajengan sah padahal ini ajengan jelema beungat sieun teu jalan kan lumayan sebulan katakan musim pagi besok bulan ya sekali Jumat 5 kali sebulan 4 kali itu 20 kilo lumayan lah maca Yasin sabaraha menit sih manfaat majak amal mameureun sakali maca Yasin menang ya 5 kilo lila-lila meureun goreng-goreng na Yasin katala lumayan kan daek teh sakali maca Yasin dibayar 5 kilo daek kan balik ka imah pagawean pengangguran sukses nganggur nah pemajikan geus ngiwet kan ieu teh beas kada wani suka cuma maca Yasin menang 5 kilo mah imam 5 kilo jang pemajikan mah saminggu asal kaum rawong teh pemajikan pira teu mah yang 1 kilo sapoe mah meureun saminggu mah itu 5 kilo tuh jang nyumbuanan pemajikan abang cukup ku Yasin beas na ku Yasin tinggal neangan laukna lah paraban kukul hulut nama biasa ngeliling dengan aya di dieu anu tahlil baca kulhu menang hari ini tuh sok gede beas geus aman tah saminggu 5 kilo geus aman tah beas geus aman tinggal neangan jang laukna tinggal kunyam kulhu tunggal sore aya masyarakat anu kagelingan maca surat ar-ra'd lumayan bisa apa bisa hirup bisanya bisalah asal tong lungah cetak tong loba kahayang we ari jang kebutuhan hidup mada teu kira nu hese nu mah gaya hidup lain kebutuhan hidup naon sih ku biar we ngomong 5 kilo mah 1 kilo saminggu jang pamajikan teh amang mah puasa we oke taekun karena taekun lamun misalnya geus boga budak ka geus teu mahi teu 5 kilo atuh amang nyanakna 2 sip nyanakna 2 sip pagi kan sip pagi berarti lah jeung sip sore kan berarti lumayan 10 kilo atau seminggu unggal poe Jumat ya kayaknya geus tanya nu penting amang ayeuna balik kieu mampu ngolah jalma nu baladeuna kang bade mah batin mah gitu kiai geus maot teh loba ngajar loba utama akan maot sahan rek jalan kieu
Kumaha cara lobby Bang? Ayeuna mah akang mah da salah lega wakamkeun atuh 3.000 meter 2.000 meter ge mah kan. Kieu sistemna dilacik juga oh sampai ada nu ngatur nama wah jadi korupsi ya lobby mah lobby aya lobby lumayan aya nih nantu di bisnis itu di bisnis itu jadi teu kudu ayeuna otak teh warungan teu kudu mikir teh rata-rata anu anyar rabi teh jualan naon ya tim jualan nangka barudak paun barudak ikro gitu nanti kan rata-rata dengan di lembur anu anyar rabi yang murid 10 orang jualan citruk jualan naon murid paling di mana nanti mau duit nanti 3.000 perak nanti bapak kali 10 lumayan 20.000 bari setengah diolo dipaksa teh dia nanti kealaman masalah nama kealaman kita jualan es kul gitu apa es kul apa? Lawan jauh dicocok karena coklat tak betul jualan es kul karena naon karena uing pas nyadung teh lain kesukses uing nyadung teh can beungar bae teh malah akhirnya bisi pajarkeun oh nyadung betul ada belum hal cenah naon nah ieu dengan aing mah percaya pamajikan aing malah rezeki sakitu tanyakeun kitu kontrak bulan asa 1 tahun asa 2 tahun kontrak aing mah malah hidup bulan di Kobo di pesantren mesti dikawin tadi di pesantren kan ya padahal disumputkan ada di pesantren dan malam Jumat tadi ya jangan nanti mau itu teh minang teuing ari akal tong dilantai ke paling bilang ke sabun ning pancen suka ngaji di moal geus sakedeung atuh sajam na mobil we gas mawat we amang teh tukang maca yasin tempat tadi geus dia kan jeung nanti geus dia mawat we si jaen tukang maca yasin teh faiza mata aduh ieu mawat we tukang kuliah yasin kumaha warang ari tuh nyanyian deui karekot deui loker dibuka lowongan kerja tugasnya hanya membaca yasin tiap hari Jumat boleh mengambil sekaligus 2 sip sekali maca dibere 5 kilo jika 2 sip 10 kilo cukup untuk menafkahi istri anda dengan barokah Allah itu iklan nggak sama iklan tapi kadenya kudu dipilih bener bacaan anak bener ulah wala dejolin ulah gitu bener itu berhak eta mah teu berhak itu bener tajwid atau bener makhraj atau berhak eta mah karena bayaran wakaf itu berhak walau qala wakif nyarios kieu waqaf tu adza ala fulanin liyak malakana kaula ngawakofkeun ieu sawah sakota jangki jaet liyak malakana supaya migawe anu cek mah biasana bahasa kieu teh mah biasana anakna teu daek masantren terus aya kahaya supaya semangat masantrenna diwakopan ku bapana biasa maki biasa lamun maneh daek masantren tuh sawah sakota ku aya wakafkeun maneh ari geus mun mah kieu we kaula ngawakofkeun ieu tanah sakota
yang si Jayet dia malah kata supaya si Jayet daek pesantren, si Jayet daek ngaji, si Jayet daek kumaha membahasakan gitu. Qala Ibnu Shalah, dawuh Ibnu Shalah, ihtamalah bahasa eta ada dua kemungkinan. Bahasa liya malakaza itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan satu bisa jadi liya malakaza teh bahasa syarat istiqo teu sapati-pati si Jayet boga hak tina sanah waqaf eta kecuali kudu ngamalkeun eta. Atau lain syarat istiqo tapi bisa jadi eta mah hanya sebatas tausiah pendorong saja. Rek pesantren rek teu pesantren tetap hak si Jayet tapi ada dorongan untuk supaya daek pesantren. Jadi bisa jadi bahasa liya malakaza teh syarat hak waqaf, bisa jadi bahasa liya malakaza teh mendorong untuk daek digawe. Karena ihtimal Bayan ulima muradu jika kemudian apa yang dikehendaki wakif itu diketahui untuk biaya ikuti ngan lamun diragukeun nyages tetap eta wakaf jadi milik Zaid berarti dianggap bahwa liya malakada hanya untuk ngadorong si Zaid supaya daek ngamal. Wa inna ma yutajahu tapi pendapat eta bisa dipegang tapi malayuk sodusul tapi mukobalati dina kasus dina hiji pagawean di mana nasorupkeun penghasilan wakaf teu dimaksud sebagai perbandingan amal pagawean eta. Wa illa lamun henteu mah jiga litakroa kaula ngawaqafkeun ieu tanah untuk Ki Jayed litakroa kaza agar supaya Jayed maca anu kaula ngawaqafkeun ieu tanah litata'al jang si Jayed litata'allama kaza supaya si Jayed daek ngaji patul muin. Ari bahasa litakroa jeung litata'allama mah di mana maca jeung belajar teh biasana ceuk urep sok dijadikeun sebagai tujuan bahwa hasil tina wakaf teh sebagai buburuh budak daek masantren maka bahasa litata'allama kaza bahwa syartun bil istiqo berarti syarat untuk supaya si Jayed berhak kana eta wakaf. Kaula ngawakafkeun ieu tanah penghasilanna untuk Ki Jayed litata'allama kaza untuk supaya belajar ngaji patul muin di al-itisol. Bahasa itu adalah syarat Jayed menang hasil wakaf. Berarti mun we si Jayed daek ngaji bikeun mun Jayed teu daek ngaji tong dibikeun. Sabab eta syarat istiqomah. Menurut apa yang didohirkan Musayyihuna walau waqafa aw solid doy lamun jalma ngawaqafkeun atau wasiat waqafkeun naon ngawaqafkeun untuk tamu pokokna masa kotak eta wakaf jang paranti tamu anu datang kali tisu. Nah maka kudu aya wakaf jang tamu sakali teh kang asa teu ngarti aing bapak-bapak lepat coba saya mah meureun goreng-goreng lagi meureun wali santri sabulan sakali datang ka dieu pan wali santri teh kudu dihusuguhan meureun kudu pikeun ka ngalimu kitu pikiran wakif teh kitu pikiran wakif tiap awal bulan loba semah kali disonde anu ngaririm duit ka santri harus diganawi namun nyuguhan sama dan ngawaqafkeun tanah sakotak dua kotak penghasilan anak untuk para tamu. Oke? Aku mahal ya, aku masih watak ya, jika komen
Nu penting mah ngawakafkeun teh supaya menjadi sedekahun. Penting poin jangan enakan kumaha carana kumaha aing teh kok kitu. Nu ngurusna ketua pondok pesantren Al-Itisam ex officio, berarti setiap anu jadi ketua di Al-Itisam dia ngurus tanah wakaf jam tamu tadi. Nu ngurusna menang mengambil maksimal 10% tina penghasilan jangkaan manehanana. Oh kan semangat bener ngurusna be manage. Hasil we kamanakeun eta beasna surli palil walidi sok bikeun tasarrufkeun paramkeun suguhkeun kasemah anu datang ka leutik sok alamayak tadil urfu kumaha we sok adatna semah suguhanana naon tong beas unggul kudu pilaku di suguhan teh sangu we unggulnya biasanya ada tuh aya asin aya sambaleun terus kade semahna ulah leuwih ti 3 poe leuwih ti 3 poe meureun nyamah rek mukim eta rek pesantren oh semah kok leuwih ti 3 poe di imah teu gabung sangu eta meureun semah eta mah sabenerna mah amang teh geus wajib di dahar sama muslim kira-kira saya mah sebulan tapi dah wakafna linjang saya mah jangan pasaran ya jangan pasaran karena mukimin tong sok milu ngalebok sih teh jangan pasaran kecuali mukimin anu ngilu gaji batul muin ngilu pasaran ya guys anu teu ngilu gaji batul muin haram jeung teu ngadalang sangu sih kadeuleuk udah lagi aya mukimin di imahna mawa beas di kolot nanon beasna dijual manehanna ngalebok kadang saya teh mukimin tak sipaki asanan kitu teh tapi haram ai beas manehanna dijual dipake meuli ulun ai daang nebeng jatah mupasirin ulah gitu ulah hayang gratis dah mangilu pasaran bari dia di majelis anu di warung mah teu meur pasaran di warung nu ngaji di warung teu meurang khusus anu di jero majelis nu online teu bisa nu online kan nu online teu bisa nyakeut teu daftar di nu online merek gitar aya rabeng mawar geus moal bener deui mah semua bener tapi da teu disarankeun online kita abah beuleuy jangan pasaran berarti netizen ge anu ngilu dina online boga hak mah bukan dieu ya kan betul guru ditajabkeun terus wala yudbaulahu hakun tong dibikeun rupa beas pilaku aing maya semah disuguhan beas pangliwatkeun ku nadir pangliwatkeun biasa umumna kumaha nyuguhan dengan nyuguhan semah dan merenannya semahna tong sok ogoan kapan sore saya wakaf begitu abdi semah hayam jeung daging hayam kasihan semah loba ka hayam kaen bilang saya teu kalaparan oge kira-kira cenah penghasilan 2 ton satahun dia udah harjung tadi teu molo eta semah teu molo oh di dana ge mayak tatihil urfu urep ka jeung naon ya biasa saja urep di pesantren paling jeung sayur lodeh misalnya naon kerupuk oh geus gitu beres ya setelan serba 10.000 mah ibarat MBG ge teu leuwih ti 10.000 situ wa yustaratu fihi al-makruh
disyaratkan tuh saya mah nakul mupakil cek saya pun adoyer lah. Jadi dia lagi lain rek mere pakil rek mere nu beungal saya mah saya mah wasuya sayhuna Zamzami. Sayhuna Zamzami ditaros saya kumaha saya lamun aya taneuh diwakofkeun penghasilanana untuk memberi makan atas nama Kangjeng Rasul. Apakah boleh bagi pengurus wakaf memberikan makanan tersebut ke orang anu datang? Saya mah anu datang sekalipun di luar bulan Mulud, atau kedah khusus bulan Mulud, karena kan tujuan naoge sedekah atas nama Kangjeng Rasul, sedekah atas nama kelahiran Rasul, saking kumaha abah Kangjeng Rasul. Kedah sasi Mulud teu sedekahna kumaha lamun semah datang bulan Syawal, bulan Hafid, bulan Muharram, bulan Safar. Wah, eta nu kahiji pertanyaan saya. Nu kadua saya wah ya juzul qadi meunang teu jang qadi ngadahar tina taneuh wakaf tina hasil wakaf mungkin mal aya nu seru gitu zaman baru kita kan teu aya gaji tetap tapi tiba itu mah anu kamari teh tina gonimah di antarana gonimah tina harta fe di antara anu humusil humus anu 1/25 ya kan untuk ayeuna naon gajina kodi, terus untuk kemaslahatan umum, untuk santri, para penghafal Quran, untuk beasiswa, kan aya itu dari humus dan itu. Boleh nggak kodi makan? Pak Jaba dawuhan Syekh Zamzami, oke, tenang, mangga. Sanajan tujuan anak sodakoh atas nama kelahiran Kangjeng mangga deuna teu kedah sasih mulut baik bade sasih naon wae mah aya saya mah harapan tina eta hasil batin aya saya mah suguhan terus jang kodi oge teu naon teh nah heuda ieu masalah ieu mah da sodakoh atuh wakaf intina kan sodakoh kodi kan meunang narima sodakoh karena nu penting kodi tidak mengenal siapa musodakohna tidak tahu siapa kodi, tidak saling mengenal, nggak apa-apa. Artinya apa? Kenapa kodi dipertanyakan? Lu kan mengharam barang bereka kodi itu kan haram. Kamu buka kasus karena bisa ngadorong hati kodi untuk tidak menjatuhkan hukum secara ayeuna proporsional kan? Tuh, lamun tadi kekerasan ya hukumnya bahaya. Iman ini ada angin. Akan bisa gitu bener. Gaya dan dah hari itu malain hadiah itu sodakoh itu. Kenapa mereka? Sebab melintifayil makna amanah itu ayat makna anu nyegah. Kodi dilarang menerima. Wa illa lamun yahtamilu ayyakuna kal hadiah tuh lamun kenama saling mengenal bisa jadi cenah Bang sanajan hasil wakaf nu tadina sedekah teh bisa jadi hukumna juga hadiah lamun urusan geus hadiah teu meunang seorang hakim seorang qadi narima hadiah wa yahtamilu al-fatu bi anna mutasaddiq bisa jadi deh wae tuh diploma kudu disorbakeun jeung hadiah eta jelema nu sedekah nepikeun ka ngawakofkeun atas nama Kangjeng Rasul jelas tujuanna murni hanya untuk tujuan akhirat. Jadi tidak ada unsur kecurigaan. Geus teu naon bae kodi bere we. Geus. Qala Ibnu Abdis Salam wala yastahiqu duwatifatin kakiraatin akhalla biha fi ba'dil ayyam wa qala annahu wala yasibu duwatifatin kakiraatin akhalla biha fi ba'dil ayyam. Cek Ibnu Abdis Salam jalma anu ngabogaan pagawean rutin jika pagawean rutin maca jika tadi
maca tiap Jumat Yasin hek Jumat ayeuna bolong teu berhak cenah mah kan dari perjanjian oke minimal 4 Jumat karek dibere duit hari bae karek 2 Jumat Jumat katilu bolong teu berhak tukang cenah bagi we paneureun sakali nanti teh 5 kilo sabulan 4 kali bae 20 kilo abdi bolong sakali bae 15 kilo teu bisa nawar-nawar bae 10 kilo teu bisa perjanjian lain gitu cek tadi oke minimal 4 kali lamun teh gitu syarat-syaratna sok bangun jeung juklak juknisna ku si nazir nah itu nanti nazir mah yang membuat petunjuk pelaksanaannya seperti apa, petunjuk teknisnya agar supaya numaca Yasin menang diberi penghasilan sekali maca 5 kilo teh kumaha teknis. Nah itu ada aturan mainnya nanti buat sendiri buat itu tugas Nadir itu. Qala Nawawi Imam Nawawi ngadawuh wa inna khala lamun si zuwadipah teh nyacankeun pagaweanana syaratna kudu unggal poe maca Yasin pek teh dina sapoe teu maca tapi karena udur manehna teh digantian we ku batur misalnya karena geuling pas poe aduh man lain deui uing teh boga pagawean maca Yasin unggal poe di kuburan lumayan sabulan teh kena urang teu kuat mudiang teu bisa kan itu gantian ku amangnya oh siap kita wewe batur asal gantian ka batur bang bakia istiqoquh tak kudu kitu kudu bertanggung jawab mun arek nyetah babaturan kita kagak iya lamun teh amang karena uzur ya tapi harus ada uzur gering di penjara perlu di penjara tubuh amang ada kasus di Tajong tapi aku tukang maca di kuburan kudu di penjara naon teh mau mayit juga gagal kubur wa illa lamun lain karena uzur tuh lam yastahiqqa muddatul istinabah wegah we amang teh wegah itu kan itu teh kumaha gantian sana aja digantian ayo teh uzur enggak bisa lam yastahiqqa muddatil istinabah waktu keur digantian ku babaturanana tidak berhak anggap dengan itu uzur mah fa'afha ma baqa asar istiqaqi li muddatul ikhlal wa huwa ma tamadahu asumi dan itu adalah kaul di itimad Imam Subki kam bisalah guys fi kulli batin dina tiap pagawean anu memang bisa digantian ku batur jika ngawulang jika imaman naon bae lain maca Quran unggul contoh kaula ngawakakeun ieu tanah penghasilanana kanggo imam masjid Al-Iktisab bagaimana eta si imam masjid Al-Iktisab punya hak kana eta syaratna berarti imam masjid Al-Iktisab teh dua di pangaranna jalma anu ngagaduhan pagawean tetap kade kulir jadi imam kade kulir selama tidak ada uzur tidak boleh mewakilkan ke orang lain kecuali aya uzur mun uzur sok gantian kita batur kudu bertanggung jawab karena jalma nu ngawakofkeun teh boga hayang teh boga hayang naon hayangna ulah pernah di masjid jamaah geus ngariung eueuh imam ulah pernah di masjid hiji waktu kosong jamaah teh kitu tujuanna teh makanya imam yang harus bertanggung jawab kata dris atau ngaulang ngawakofkeun ieu tanah penghasilan anak kanggo para mudaris anu ngawulang di pondok pesantren Al-Iktisab. Mudaris itu kan rupa-rupa anu getol, anu istiqomah, anu kuli, anu belang betong. Terus kumaha eta? Nah ini ada aturannya. Ulah sebatas abongkena tercatat sebagai mudaris. Cek, sini, nih.
Ini benar ini sini. Cicing set awas wali mau kufin beres wali mau kufin alaihi ainun mutlaqan aul istiglali roiha li ghairi nafin hosin minha roeun jangjal ma anu diwakopan hiji ain secara mutlak atau diwakopan hiji ain anu tujuan anak istiglal. Apa itu istiglal? Penghasilan anak gitu. Anu lain nafin hosin, lain manfaat khusus. Oke, manfaat khusus mah dibahaskan di hadapan. Kiwe jalmanu diwakopan hiji ain secara mutlak, jalmanu diwakopan hiji ain penghasilan anu penghasilan jang manehanana royun punya hak semua paidah mauquf sakabehna. Kieu pan wakaf teh kieu kaula ngawakofkeun ieu tanah jang jaen teh teh wakaf mutlak. Aya di kieu kaula ngawakofkeun ieu tanah penghasilanana jang jaen eta mah wakaf istiglal. Aya di kieu kaula ngawakofkeun ieu sapi susuna jang jaen itu wakaf nafin khosin. Ulangi kaula ngawakofkeun ieu sapi jang jaen mutlak. Kaula ieu ngawakofkeun sapi di mana hasilna tina eta sapi jang jaen istiglal. Aya deui kaula ngawakofkeun ieu sapi susuna jang jaen nafin khosin. Hanya susunya saja kan jang jaen. Kumaha lamun sapi anakan lain milik jaen, mun sapi anakan milik saha? Milik wakif banget. Karena nu diwakafkeun hanya untuk susunya jang jaen. Nafin khosin. Apa? Oh, nah, kesal. Oh iya, upana ya upana. Buka kemana buka. Dadah dulu. Jadi ayat wakaf, ayat mutlak, ayat istiglal, ayat nafin khosin. Kaula ngawakofkeun ieu sapi di mana susuna untuk santri ahli disok. Ai anakna anak sama jang laki dipakai ngagaru hasil ujroh ngagaruna anggar we jang laki dan diwakafkeun mas susuna hukum jang ayeuna santri teh itu namanya nafin khosin. Beda di jeung kieu kaula ngawakafkeun ieu sapi jang mang jaen eta mah mang jiga nu gableng si jaen hasil ngagaruna jang jaen mun anakan anakna jang jaen susuna dipeulah jang jaen. Atau kaula ngawakofkeun ieu sapi penghasilanana jang jaen sarua eta oge hasil ngagaruna penghasilan jang jaen hasil ngajual susuna jang jaen anakan anakna dijual jang jaen. Jadi anu kabeh fawaid jang mauquf alaih itu lamun wakofna wakaf mutlak atau istiglal. Terus beda nawan wakaf mutlak jeung istiglal. Ari wakaf mutlak mah eueuh nazir. Kaula ngawakofkeun ieu tanah jang jaen jang geus pasrahkeun ka si jaen keun cenah jiga nu gabrengna we si jaen. Rek dikumakeun ku si jaen teh. Yang penting ulah dijual, ulah diwaris, ulah dibakeun.
aya deui kaula ngawakopkeun ieu tanah penghasilanna jangki jaet ta eta mah bakal aya nazir nu ngurus. Nah sawah bisa ngahasilkeun teh kan kudu diurus. Rek kumaha sawah ngahasilkeun lamun teu diurus, kudu aya anu ngurus supaya hasil supaya panen. Saha nu ngurusna? Model cara wakaf jihad. Kaula ngawakafkeun ieu tanah untuk fakir miskin. Lah terus anu ngurusna? Fuqara wal masakin. Bakal aya nu ngurus fakir miskin mah terang calik. Tong seueur emun tadi. Ke nu ngurus nu bakal ngatur cara bagaimana ngabagikeun hasilna. Paham? Nah, mauquf alaih mutlak atau walil istiqlal roibun milik mauquf naonana kabeh ujroh susu anak buah ranting tangkal anu biasa ayeuna sok dipotong bangsa kalakai barala atawa ayeuna kaayaan bisarakeun nu penting ulah ayeuna ngajadikeun paehna tangkal dan saya tak jam mau kubar fayata sarrafu fi fawaidihi si mauquf alaih numu ayat si jayan teh kaula ngawakofkeun ieu jang jayan si jayan mau kubar si jayan muayat nya muayat tasarrufal malak jika nu gablek be hege ku sorangan, ku batur, rek digarap sorangan, rek disewakeun, rek dipakayakeun, muzaroah, mukhobaroh, musakoh. Nu penting malam yukhalif sakal wakib. Tong melanggar syarat wakib sakitu. Nu penting hiji mah tong melanggar syarat wakib. Lamun teh mah wakib boga syarat. Kaula ngawakofkeun sapi jang si jaen dengan syarat susuna kudu diinum. Inum sih kitu. Nepikeun ka wareg. Lamun geus wareg hege dijual. Ikut itu. Matak ngawakafkeun sapi ka amang ge supaya amang bergizi. Boga tujuan teh. Oh gitu kan wakaf teh geunah ningnya anu dibere wakaf teh jika dibere memang dibere memang wakaf itu sedekah tun ku sedekah jariyah tun ku mah ieu emang teh pan wakaf teh sedekah jariyah tuh beli ya anna dzalik huwa al maqsud min al waqfi karena itulah tujuan sedekah. Amal hamlu amuqarin anapun kandungan anu ngabarengan jeung wakaf ngawakafkeun sapi keur reuneuh ada eta janina ngilu wakafnya begitu lahir berarti wakaf jadi keur waktu diwakafkeun keur kaya reuneuh tabaan li ummi ngilu ka indungna. Amma idza wukifat anapun nalika eta aen teh diwakafkeun lina in khosin untuk kemanfaatan tertentu jika naon kadabatin lirrukum kaula ngawakafkeun ieu kuda untuk alat transportasi pengurus alitisom khusus yang ditumpakan berarti pengurus kan bisa numpakan manfaat nu diwakafkeun ka pengurus alitisom hanya numpakan mubul ini kamarungkona dengan tumpakan reuneuh we anakan we milik wakif aya susuan milik wakif fawaid wa faidah eta wakaf selain anu nafin khosin susu dan lain-lain lil wakif eta milik wakif ketika itu kan dieukeun
Kang kumaha lamun ngawakopkeun aman kaula ngawakopkeun Neng Fatimah kanggo Hidayat Neng Fatimah teh aman kengeng teu Kang berarti ditumpakan naon teh walaya juzu waktu amatin mauqufah ali susuna meunang teu diperes naon teh sekali aku jadi ngeuwakeun jeung sapi itu teu meunang ku wakif teu meunang ku mauquf aleh teu meunang khusus bab Fatimah teu meunang nah da lain wakif amat wakaf da lain nu mauquf aleh amat wakaf mah nu saha nu Allah sedangkan halal nawati hiji awal beta kan imma bimilkil yamin ku memiliki karena dia aman wa imma dikawin memiliki ente dikawin ente ya ada bimilkihan mentah maka jadi ada amat wakaf bener wah nu ngareuneuhanana bal yuhadda dilihat terus anu ngawinkeun lamun amat marek dikawinkeun walina qodi mauquf aleh hanya sebatas izin saja tapi tong ka mauquf alehnya dikawinkeunana tong ka mauquf aleh tong ka wakif kalian dua eta pun nu ngawinkeun anakun walam kanyaokeun ku anjeun amang heuy nu ngadarenge bab anu nararima babaka nu menguasai wakaf dalengekeun ku saria kepemilikan harta wakaf rek muayyan kaula ngawakofkeun ieu tanah janjaen muayyan atawa jang jihad kaula ngawakofkeun ieu tanah untuk fakir miskin yan takiru ilallah pinah ka Allah deui maksudna pinah deui ka Allah yan fakku anikhtisosil adamiyyin teu bisa disebut ieu nu jaen teu bisa disebut nu umar teu bisa disebut nu fuqara gak bisa karena geus lepas tina katentuan ieu milik si A si B si C milik Allah maukat jika kulit kurban itu milik Allah tegasna infikat anikhtisosil adamiyyin kulit kurban teh lain milik mudohi nu kurban lain milik kiai ada amin geresel amang kurban bencit meuli domba sorangan di bencit sorangan geresel beres kitu disisir kulitna digantungkeun daging dicacak bagikeun bea kulit eta lain amang tapi hegah ku amang rek di alat manfaat saburukna sahancurna saleungitna dijieun amparan dijieun jaket rek dijieun bedung dijieun sabuk, dijieun dompet, dijieun sapatu, dijieun naon deui naon teh emer zaman baheula tina kulit. Lain mah tong suatu satu menang dijual. Tapi ngalat manfaat saburukna. Dibikeun ka mustahil kurban kan dua fakir jeung miskin arek didinya ayeuna kulit teh jadi milik jaen aing geus milik jaen teh gae da ku pangeran geus dibikeun deui ka mustahikna paham teu gitulah logika teh gitu atuh bang supaya ka harti aing ngomong gitu supaya ka harti untuk itu oke sebenarnya makan supaya ka harti we da mang teu dekeun ngarti wae cirina di jarwal wae kulit sagedeung deui masalah eta sagedeung deui soalna usum kurban teh sagedeung deui karena tanah wakaf barang wakaf teh milik Allah falau sagola masjid Nusa Allah
Pasantren anu diwakafkeun ieu usaha anu oleh baik mata teu bisa diwaris ku anak. Hiji waktu anak-anak uing eueuh nu bisa ngaji, anak-anak kaheri eueuh nu bisa ngaji, siapapun berhak memajukeun Al-Itisam. Turunan Al-Itisam motong halang-halang siap kira-kira teu betul sedih. Siapa? Bukan aturan pasantren abdi, pasantren Allah. Nuakap sih. Nuakap sih. Beneran dong. Makanya naon sabab namang bantuan pemerintah. Make sok aya syarat. Akte yayasan, akte wakaf, ya kan? Paham tuh sebenarnya sih, paham tuh ngerti tuh sih. Karena pemerintah lain rek Kang Deden, pemerintah lain rek Ustad Bolu, pemerintah lain rek nyumbang Ustad jauh siapa kokoreh we mah naon pemerintah rek nyumbang ngabantuan agar barang wakaf ieu anu insya Allah bermanfaat jeung umat lebih maju. Kiai itu tidak lebih hanya sebatas nadir. Kiai itu nadir, Pak. Begitu mawon nyieun nadir baru. Siapa ketua pondok pesantren ini? Biasanya secara legal formalnya itu ketua yayasannya siapa? Lain gimana lain? Ya mau kolot nama anak itu bisa ngaji diantam terbengkalai, ya Allah. Padahal santri anu ayeuna barisa ngaji nu teu boga modal nu nasibna teu jadi minantu kiai balata. Iya kan? Kasinir kan? Setiap aing ngomong fakir miskin tersinggung kan? Maka kudu tersinggung sih, kayak fakta memang fakir biasa saja. Biasa saja. Mun erek nu kasinggung mah jelema nu beungar ku aing disebut fakir miskin eta tersinggung. Aing memang aslina fakir miskin. Siapa? Laras abdi mukoro. Yeah. Oleh karena tanah wakaf itu milik Allah, geus leupas tina katangtuan jelema, kumaha maksud nama yang faku al-ikhtisasil adimir kumaha maksudna leupas tina katangtuan jelema. Artina leupas teh kieu teu bisa tanah wakaf disebut nusi jaed, nusi umar, nusi bakar, nusi holid, geus leupas tina urusan barang itu. Makanya namanya yayasan legal formal, yayasan teh nu Allah. Ngaran jelema. Dan aya pan jelema nu teu ngarti mah anu anti yayasan, naon cenah pasantren eta mah yayasan. Sia teu ngarti nu jatana maksud teh. Nu sabenerna apa yang salah dengan yayasan? Gak ada yang salah. Nu salah mah alim taneuh diwakafkeun. Status pesantren yayasan, status pesantren wakaf, tapi ku kiai naku nadir naji ganu gablek. Nah eta nu salah nama bantuan di pamarentah kalau asup kana pesa. Eta nu salah. Yayasan hanya sebatas dijadikan kedok jang ngabeko bantuan di pamarentah, aslina dilebok dibelikeun kana mobil. Eta nu salah batu mah rek dibejakeun ku aing. Dan itu hari ini banyak. Di mana? Sarua di kidul ge loba nyawa aing pemainna.
Falau sagola masjid lamun amang kabeneran dagang hiji barang belum kehujanan, waduh bahaya ya barang dagangan kehujanan tubuh tempat gua ke tempat yang masjid diasupkan barang amang daripada hancur kehujanan ke masjid tapi ke tengah masjid pinuh kudus barang wajib amang mayat kayak masjid karena biru nyewa masjid wajib kita selalu kerja masalahkan masjid kasahkan yang asli nama sia nyewa ke Allah tapi Allah harus tugaskan nadir jadi nadir itu petugas Allah nadirna ayeuna untuk amanah kalau kan diasupkan karena pesak pengkhianat kau naik nadir faidatun man sabaqo ila mahalin wallahu a'lam ya rabbi